kurang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sepuh mewah para wargi sadaya, alhamdulillah ayeuna urang tiasa yeuh ngumpul patepung lawung paamprok jonghok patepang wajah dina ieu acara ngaras atanapi siramanana Neng Teni Kusherawati sarjana akuntansi putrana Bapak Agus Kuswara kalih ibu anak anu insyaallah anjeunna baris ngadahuk dina dinten Sabtu pangnya dinten Sabtu 27 April sadere Taufik Ramadan sarjana teknik putrana Bapak Badrun Tamam kalih Ibu Ai Sukayesi. Salajengna puji miwah syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala oge rahmat miwah salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka panutan urang nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, oge ka para tabiin tug dugikeun ka urang sadaya anu sejak turut sareng tumut kamantena dugi ka yaumil kiamat. Amin ya robbal alamin. Atuh sateu acan dilajengkeun kana acara ngaras simkuring ngahaturkeun rebu nuhun pangeutan tadi parantos diayakeun pangaosannya mudah-mudahan doa urang atanapi pamaksadan urang sadaya sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala oge dilancarkeun dina acarana. Amin ya robbal alamin. Para sepuh miwah para wargi sadaya, satu acan dipedang naon ari ngaras teh sumangga ieu acara ngaras anu dilajengkeun kana acara siraman persembahan di next wedding urang kawita. Para sepuh mewah para wargi sadaya, acara ngaras atanapi siraman teu aya dina agama kami nanging urang teu aya lopatna urang nguncung galur sepuh kapungkur mapai laratan arupa urang baheula rupina supados kauningan ku para nonoman sareng teu janten pertarosan.
sok sanaos di acara ngaras teh mung mangrupi seni atanapi adat budaya Sunda. Nanging insya Allah ya acara moal pagedung sareng agama. Margi dina ieu acara urang bari nyakseni hiji putra, hiji putri anu sejak ditebayang ngebah kahirupan anyar sejak edok gempor. Edok gempor kasepuhna ada pisahan kasepuh. Para sepuh mewah, para wargi sadaya kecap ngaras kawitna tina bahasa kawit atau anu hartosna sungkem atanapi wujud. Oge dina bahasa Sunda aya kecap ngaras anu hartosna mentasan cai walungan anu deger. Janten kecap ngaras sareng ngaraas teh aya tumalina sareng cai. Nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasu dampal sampean Ibu Rama ku prantawisan cai. Janten cocok sareng loyog hiji putra anu sijabi tebeyan ngambah kahirupan anyar sejak edok gempor sumolondok nyuhunkeun dihapunten asabuna. Geulis hidup calon panganten. Hidup kiwari teh keur diibaratkeun cicing di hiji basisir. Nyawang ke tengah lautan ningal cai anu sakitu umpal-umpalan sareng gelombang laut anu sakitu ageng. Di dinya aya hiji parahu anu bakal ditumpahkan ku hidup sareng caroge engke. Tinantosna eta parahu bakal ngaleok ka katuhu sareng ka kenca anu pinuh piru-piru pigugoda sareng bedoja. Begituna urang kurangkeun mudah-mudahan neng teh sareng carogena engke sing tiasa ngayuh bahtera rumah tangga. Geulis neng tinggal mamah sareng apana geulis? Tinggal heula. Apana tinggal geulis apa? Geura tetep ku sacabatin hidup manah Ibu Rama hidup anu sakitu ikhlasna. Gerak-gerak geulis suhudkeun hapunten suhudkeun karidona ti mamah sareng ti bapa. Sok sanaos urang kampung sepuh teh guru disuhutkeun nalah teu disuhutkeun oge tinangtos ngahapunten tapi hidup kedah Islam hidup kedah ngadalakeun tina batin hidup suhutkeun piluhan ti mamah sareng ti bapa mangane kekawitan. Mama, Bapak, tidak ada kata atau tindakan kita yang dapat mencerminkan rasa sayang dan terima kasih kita kepada Mama dan Bapak yang telah menyayangi, membesarkan dan mendidik kita hingga menjadi seperti ini. Mama dan Bapak, terima kasih banyak atas kesabaran Mama dan Bapak dalam membesarkan dan mendidik kita selama ini. Mama dan Bapak tidak pernah berhenti melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Mama dan Bapak, kita memohon izin kepada Mama dan Bapak untuk dengan ikhlas dan ridho menikahkan kita dengan Taufik yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup kita ke depannya. Kita memohon maaf kepada Mama dan Bapak untuk semua kesalahan yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Mama dan Bapak untuk semua kasih sayang dan cinta yang telah Mama dan Bapak berikan untuk kita. Kita tidak akan pernah berhenti sayang kepada Mama dan Bapak walaupun telah menikah nantinya. Kita dan Taufik akan selalu berusaha untuk membuat Mama dan Bapak bangga dan bahagia. Kita memohon doa dan Bapak bangga dan bahagia. Kita memohon doa restunya agar kehidupan rumah tangga kita nantinya dapat menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, izinkanlah hamba untuk terus bersyukur atas rahmat dan karunia-Mu, karena kita dapat menyaksikan kedua orang tua kita telah melaksanakan amanah-Mu. Maka sayangilah dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan jadikanlah mereka berdua hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah, dan selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Dan doa restu dari Mama dan Bapak insya Allah dan dapat berbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga kalian berdua dikarunia keturunan yang soleh dan solehah serta mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
Amin ya robbal alamin. Para sepuh wah pawarti sadaya sampai orang bahasan semi rehna ieu cara panganten suhun ke dihapunten oge diwawer ku ibu rahmana mangga neng nyaketang ka mama pegang tangan mama gelis mah pegang kepala neng dulu angkat neng sungkem ke mama dua-duanya tangannya neng pegang aduh abdi ampun rumaos kuseur dosa Gusti kuseur dosa dosa apa diangkat ke pangkuan diangkat anggaran kira masuk teras kira lapan gerak sengitan anu ngandung hartos gerak angkat harkat derajat tersebut hidup maka dilapna ditumpangkan di nas pangkuan neng di pangkuan neng diangkat dilap sayang ya kasih minyak wangi diusap sayang diusap neng kaki mamahnya diangkat kaki mamahnya diangkat disun minta ampun ke mama disun dan sungkem lagi ke pangkuan mama neng sungkem lagi mah pegang kepala nengnya sungkem neng kayak tadi nah pegang tangan mama gelis anak mama anu bager anu soleh gelis anu soleh mama tangan doa hampura lahir temukan yang batin aduh gelis lahir jenah batin mama pasti rindu bisa pegang tangan bapaknya sayang sungkem papa pegang kepala nengnya doakan ke bapak aduh apa sembahan abdi mengayu siang wengi Gusti siang wengi doanya ke bapak kita doa restu kita maaf kita ampunan ke bapak dan sekarang disun apa disun bapak sama disun sekarang basuh kakinya basuh kaki bapaknya neng diangkat bangga dibasuh terus gerak lapan sampai gerak senyita anu harus gerak angkat harkat derajat tersebut dua-duanya neng dimasukin sok dibasuh sok sambil ngomong ke bapak minta doanya ke bapak diangkat ya sebelah dilap saya dilap kasih minyak dan sungkem lagi ke bapak nih tangannya dipegang disuk bapaknya dipeluk naik ke tengah geser ke tengah peluk mama sarang bapak dipeluk mama sarang ku apana dipeluk kedua harta anak kinga gerak manggung nambah kehidupan anyar gelis kehidupan anyar hidupnya tekad suci yang kemana sunnah rasul aduh Gusti sunnah rasul mungkas bangsa wangasa pangampura munya remah neng pipi mamahnya disuk ini di boneka terus papa nempel tuh
sareng bapak. Aku lebih bagus. Adik, bahagia sareng kakak. Selama 27 tahun Teteh udah jadi kakak yang baik buat adek. Ada di tim mama. Semoga teteh sehat selalu. Sekarang peluk. Disun dulu tangan kakaknya, disun, dipeluk. Saling mendoakan. Disun adiknya. Disun sama adiknya. Sama teteh. Dan pindah ke uwa-uwa ada. Habis sejarah ayah masa kata ayah masa habis sejarah rumah tangga ada kesempatan sok ke mama sama kita doang sungkem ke mama sama bapak mumpung masih ada mama ada bapak terus ada kesempatan sok sungkem tangannya dipeluk mamanya. Pada sebuah mewah para waris sadaya rupina acara ngaras parantos ringse orang lajengkeun kana acara siraman anu bade ngiring nyiraman sajabi ti Ibu Ramana diteraskeun ka arakana Teh Nia Kurniasi diteraskeun ka Ibu Iso, Ibu Tuti, Ibu Nani, Ibu Nyanja, Ibu Iin kali Ibu Nia. Oke, pilih aya nu teu kasebat warkina pilih bade nyiraman mangga tiasa dipayunnya. Semoga acara siraman oge ngecageun Aisyah simbolis ngecageun Aisyah pamungkas ti Ibu Ramana urang kawita.